Ah di dia ya ya. Lah dia wae. Heeh. Heeh. Halus pemandangan manggo. Banget rarai. Ieu teh bunga campur kumahanya loba nu nanyakeun manggo soal nama Masalah? masalah konten. Oh. Nya aya nu nanyakeun cenah naha geus sabaraha lila ieu teu update. Jarang update konten gitu sebenarnya mah sono pisan abi ge ieu geus hayang ngonten we jeung Mang Igo teh. Gitu lain kunaon. Boleh yang konten mah yang nyarekan urang tuh kono mah. Konten pokok. Kadang-kadang sok ngahanakeun tapi ngangenin kamu teh. Makasih. Cik deui makasih aku. Lain eta Ngaledek. Lain mau ali ieu kunaon. Masalah biasa masalah. Lain jadi kieu manggo kunaon Mang Igo teh salila ieu teh aya meureunana kurang lebih hampir 2 minggu urang teh nya. Ya leuwih. 2 minggu leuwih teu nyieun konten gitu. Kunaon Mang Igo teh? Kadang muahe. Ya ieu teh. Saya ngajelaskan tuh jadi bingung. Bingungnya begini. Kumaha? Jadi kalau saya dibilang malas enggak gitu kan. Kan saya punya tanggung jawab atuh Eca. Heeh. Terutama ka dulur-dulur Mang Igonya. Nya. Mang Igo teh marukan teh hayang ceurik sarua. Sama atuh. Tong maka ceurik, pan Mang Igo nu hayang ceurikna mah lebay cicing. Kami juga di sinetron atuh da kitu. Jadi kan Mang Igo aya kamusibahan lah saeutik lah. Alonya kagetnya biasa aja. Kagetnya sono aku teh ke kamu teh aduh. Halus. Anu sabelah kieu jadina teh. Nah, ngaledek deui. Kanap bener lah teh. Sok kanap kan. Ieu curug kunaon bisa kieu. Jadi ieu salah sahiji alasan Mang Igo teh geus hampir 2 minggu teu ngonten. Kamusibahan. Leungit lah saeutik lah nya. Sunatan. Nya. Jadi kieu ya Ca, urang ulah nyepelekeun istilahna pagawean anu cek batur teh sepele. Memang sepele gitu kan, tapi imbasna mah lain sepele deui. Gitu kan masalah gede. Nya. Konten meureun Mang Igonya boga tanggung jawab teh meureun tinggalin kewajiban di imah oge tinggalin sarua. Nu nyaah ka Mang Igo naik mere rezeki teh ka mana Mang Igo udah teu aktif kan HP-nya. Gitu kan teu ngobrol ngobrol misalkan panggih teu ngobrol teu ngeunah kan gitu meureun nya. Tapi ieu teh lain ieu mic bisi teu hurung biasa sok rada pohoan. Gitu tapi hurungnya. Nya. Jadi alasanana teh eta gitu nya. Meureunan ka wargi Mang Igo di mana wae meureunnya nya. Anu resep nyo naon wae bodina pagawean kan aya kasebut kieu meureunan lamun macul katingang sukuna ku paculnya. Nu resep kana mesin sok meureunan ka parut oge ku mesin. Tah meureunan kudu leuwih hati-hati meureunan nya wargi Mang Igo. Mang Igo meureun mere tip ieu teh nya ti Mang Igo. Yang ceurik aslina. Lain dengan nya si karek mimitian pake geus ke gawe gitu. Nya ieu teh hiji kabungah meureun Mang Igo nya bisa panggih deui meureunan jeung dulur Mang Igo ya gitu terutama orang-orang anu TikTok nu kala ditu ya lah orang-orang YouTuber gitu nya nu nyaah ka Mang Igo. Hatur nuhun oge ka Padiki Chandra nu tos naikeun aduh akeun Mang Igo hatur nuhun Padiki Chandra nuhun. Si Om lah nanya ngaruh Padiki nya. Om hatur nuhun Om salam. Hah? Aa ya. Eta teu katingali kitu ayeuna rarai Kang Diki hampir mirip jeung Abi. Mirip tuh, mirip. Ini kan diterima euy. Gak ada sok amok nih. Ya, jadi sebenarnya Mang Igo urang teh ngarintis. Lain kapedean ayeuna misalnya anjir jumlah followers teu loba ge mending asa kapedean cenah nya. Amun paralun teu abi mah aslinya. Tulus abi hayang ngahibur lah terutama meureunan keurnya dulur-dulur Mang Igo nya nu di mana wae ayana gitu eta nya. Bener sabab memang ari urang-urang mah ya teu naon teh istilahna resep kanu seni gitu nya. Jadi hayang jadi pelaku seni anu tujuanana nyieun karya keur diabadikeun dina platform. Itu. Kamu mengerti apa platform? Platform can ditempelkeun nama mobil teh lah. Eta dilanceuk ke platform jeung plat nomor gitu monggo. Jadi memang urang mah berusaha untuk berkarya gitu nya. Boh aya nu hade nu goreng menghibur atau teh eta mah jadi barikeun deui ka. Balik deui ka nu ningalinya. Anu ningali nu pasti mah urang mah di dieu keur nyalurkeun karya lah. Bakat urang. Sugan atuh urang teh bisa ngahiburnya gitu sugan bisa minimal ke diri urang gitu. Tapi ngomong-ngomong ieu Eja. Mang Igo teu ditanyakeun naha make kacamatan teu?
Oh bener poho pan tadi mah fokusnya kan curug heula gitu. Geus atuh ngomong curug. Ya tapi inti nama memang aya hal anu cek Mang Igo tadi ditepikeun nya. Ulah nganggap sesuatu hal anu sepele teh. Heeh, ternyata geuningan nu sepele teh bisa jadi gede gitu masalahna teh bisa ninggalkeun pagawean, kewajiban gitu. Meureunana sakali deui nya cing hati-hati lah gitu dina segala hal lah. Naon wae ulah siga Mang Igo gitu. Tos lah sampe Mang Igo weh gitu nu anu siga kieu teh gitu. Gitu meureunana tah. Ngan Ica ieu posisi naon ieu maksudna di tengah sawah kieu. Kan urang Apa maksudnya nih? Lain urang teh rek mimitiang konten deui kan. Geus sono atuh sababaraha lila. Eueuh konten nu anyar cenah ka mana geus eureun ngonten cenah anu nanya kitu pan lain eureun cegeng teh. Sababnya eta teh gitunya. Ya kan urang mah istilahna meureunana kieu meureun berencana. Nya gitu urang boga-boga cita-cita gitu. Tah terus si cita-cita jadi rencana. Rencana urang meureunana gitu cek urang nah buat kehalangan cek urang teh alus tapi kan nunggu Allah mah mungkin ieu jalan terbaik. Bener. Bisi timu rasa sombong gitu kan rasa takabur kan jadi dosa. Jadi beta. Terima kasih. Oh, kieu nama. Jadi kieu anjir teh kieu. Tapi nya intina mah jadi wargi Mang Igo Igo teh kamusibahan sababaraha minggu ka tukang gitu. Keur momekeun motor lah. Nya harus merelakan sebagian anggota tubuhnya hilang gitu. Hapunten pisan ieu. Hapunten pisan ka wargi Mang Igo hapunten. Insyaallah Mang Igo bade deui ngahibur deui. Ka wargi-wargi Mang Igo di mana bade bade ngahibur deui insyaallah. Ya, mudah-mudahan we urang teh intina mah meureun doana ye ka wargi Mang Igo sing sarehat oge sadayana wargi Mang Igo sing sehat sadayana lah nya gitu. Usabab kieu manggo lamun misalnya teh urang keur sehat mah nya dahar daun sampe ge nikmat. Tapi beda deh ini ya rasa daun sampe. Coba lamun misalnya teu sehat, dahar dagingnya terapna asin. Bener. Gitu. Ya ngereuleuh itu terapnya, terap asin gitu. Tapi anu pasti yang pasti gitu ya. Nanti kita akan mimiti ngadareng-dareng lagi untuk membuat karya. Betul. Karena ari planning masa benerna mah geus loba. Alhamdulillah. Ti heula babaturan ya ka Abus tim Galatok oge gering. Ya, sama. Weureu kupat. Jeung weureu naon ngaranna teh? Apa itu yang waktu bulan puasa kuku lamprengan batur geus ieu alah adan batur geus sarare kuku lamprengan keneh ku sabab ieu geus adan tapi kan eta mah urang teh istilahna mah boga tanggung jawab teh tanggung jawab urang nu kudu anggeus teh kan gitu demi pemirsanya demi wargi-wargi Mang Igo maksudna teh tanggung jawab gitu apapun yang terjadi ya dilakukan gitu ternyata ya meureunana kedah gitulah jalanna gitu nya wargi Mang Igo tah kemeureunana aja kumargi tos adan gitu nya kayak disambung deui mantannya obrolan Mang Igo gitu tah tangke nyambungna kanu karya deui gitu nya jadi penjelasannya seperti kitu lain eureun bukan lain gitu urang mah nepi ka iraha oge insyaallah salila sehat mah akan terus berkarya iya betul untuk apa namanya adan lah adan ya gitu merenya di adan heula nya kan disambung deui nya salat heula assalamualaikum yuk